Ya teh di Kampung Samoja. Desa nama suka mana itu Bu? Desa Maripari. Maripari ya, Kecamatan Sukawening. Oh masya Allah, sugan teh Karangpawitan itu. Sukawening ya. Ya teh keluarga saya nikah teh. Keluarga Pandang tadi. Pak Dadi ya. Undang tadi. Turun punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di suasana perkampungan Kampung Samboja ya, Sukawening, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Di sini saya berkolaborasi bersama Berbuga Channel meliput suasana rombongan pengantin dari Karangpawitan, sahabat ya. Oke, dan seperti apa keseruannya, simak terus video ini. Yang toli dinya Jang. Santai di kayak dibereskan pengen gitu Pak. Itu rombongan pengantin dari Karangpawitan. Sebentar lagi kita juga akan meliput acara akadnya ya. Di bumi tabu sabaraha? Tabu 7. Alhamdulillah lancarnya. Oh, ngambil gitu oke. Video panjang.
ngabrina beakeun. Prosesi pengalungan bunga Sumangga Kapanglaksana Ibu Tidak ada Kepada biasa ngajajakeun calon panganten pamanten Ibu punten ibu. Oh iya, pematuan heula. Sumangga diaturana Hilpun suping kasadayana khususna di wewengkon calon panganten itu. Kasadayana tamu amun anu bari sumping kaya tempat supados tiasa mengkondisikan supados tiasa ngaluhan karena tempat anu parantos disayogikeun. Mangga tiasa wae lurus panginten lurus kapali dieu. Iya Pak. Biasa ngalinggihan palih sapalih panginten kalaresan nuju kosong keneh aya nu kosong keneh mangga janten rada isin panjang teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji puja sinareng syukur eta sadaya kagungan Allah nu maha suci maha kawasa tur maha gopur. Anu mana berkat mantena urang sadaya dina dinten ieu masih dipaparinan yuswa, masih dipaparinan kesehatan, sehingga tiasa kumpul ngariung patepung melawung paamprok jonghok dina raraga walimatul nikah. Anu mudah-mudahan ku pertemuan antawis dua insan ieu sehingga jantenkeun silaturahim anu manjang dugi ke akhir zaman. Tulab salawat wa salam mugia dilimpah curahkeun ka paduka alam junjunan urang sadaya yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulab ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'ina dugi ka urang sadayana anu nganut tur tumut kana ajaran mantena.
para alim ulama, tokoh masyarakat Kampung Samoja, para tatamu rombongan di calon panganten pameget, tehilap atuh hadirin sadaya anu sami hadir di tempat anu kusim kuring dipihormat. Langkung dipayun ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu penjajab acara anu parantos semasian waktos kasim kuring nyaeta kanggo nampi penyerahan tiwikalah calon panganten pameget. Anu mana dina kesempatan ieu sim kuring kapapancenan tugas nyaeta kubun lanceuk Bapak undang Dedi kalih Ibu Idah kanggo nampi penerimaan. Anu mana panginten sim kuring nangtung di panggung sanes bade padungdung, sanes bade nangtang dapat pandang tapi estuning nengtengkeun pangabodo di hadapan palawargi sadaya. Naon margina dina tata cara serah terima sim kuring sanes ahlina cara biasa henteu tiasa namun sim kuring maksa bakat ku hoyong miring gaul kanu janten lancik. Saur Bapak undang tema cenah not stingi bat sekmani sanes Bapak undang pelit tapi irit duit. Kalau giduna sim kuring atuh panginten bade nampi dina ieu acara penerimaan. Tadi barantos kakuping sim kuring aya 3 poin pangintennya anu pokona kahiji sejanyangakeun silaturahimna saura. Saura Allah la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Moal asup surga lamun urang mutus tali silaturahim. Naon margina silaturahmi mangrupikeun tali mimitran kanggo nepungkeun duduluran, kanggo nepangkeun babarayaan anu tadina pakeuh bisa jadi wawuh, anu tadina batur bisa jadi dulur, anu tadina warga bisa jadi kulawarga. Sakedap deui hidup jang ripal sabada diakadan hidup baris janten keluarga Bapak undang kalih Ibu Idah. Kuniduna silaturahimna atau dari silaturahmina tiwikalah calon panganten pameget kusim kuring ditampi. Poin kedua yaitu silatul jasadi sejanyangakeun calon panganten pamegetna yaitu jang ripal. Diluhur pangintennya seusap rambut biasa, seusap ketut di handapna oge seusap sepatu panginten gitu. Ulah hilap di tukang paranting ngabelut di hareup paranting ngadapang jumagung sagede halu, lamun ditapol heuras jiga batu, lamun leuleus jiga tahu pangintennya. Musim kuring tampi. Namun sim kuring bongana janten sepuhna waktu sepuh panginten kahidup duaan. Jang ripal sareng Neng Ajijah saur Rasul li dunya ka'annaka taisu abadan wa man li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Prak aranjeun digarawe di dunia aranjeun seakan-akan aranjeun rek hirup salilana, sabalikna prak aranjeun digarawe di akhirat aranjeun seakan-akan aranjeun rek maot isu. Janten hartosna lamun hidup dina rumah tangga keur ngalaksanakeun pagawean sifatna duniawi umat kudu ingat kana pagawean. Tapi sabalikna lamun hidup duaan dina rumah tangga keur ngalaksanakeun pagawean sifatna akhirat obat aranjeun kudu inget kana maut. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan sabada diakadan jang ripal sareng Neng Ajijah sehingga janten di rumah tangga anu sakinah mawaddah oge warahmah kacai jadi saleuwi kadarat oge jadi saloga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Poin anu katilu anu terakhir keun janji pasini mah da ayeuna pangintennya baris ngajadi dilaksanakeun sabada ieu acara. Anu terakhir silatul mali saurna cenah ngabring itu abringanana tapi eta biasa basa-basi tukang nyarinkeun masuk kitu Pak abi kitu simpuring sami sok kitu padahal di simpuring katinggal ngabring bari ngajenjing ya ngabro bari maranggul ngareupkeun ka bari nanggeul teh tapi ku simpuring diantosan sanes eta-eta ting
mudah-mudahan arangkat nati bumina ke tempat lengkah sing nyandak bismillah kepat sing nyandak syahadat kalian sing airina jalan ihdinas siratal mustaqim. Atu musim kuring tadi ge saur pengersa ti wikalah calon pangantin pambeget senang telami janten panjang ting hawatos moal panjang lebar sim kuring ge pengersa ya panjang ting hawatos kaneng adijah pilih ngagedung lebar ting hawatos kajang ripal pilih ngakolowak namun janten sim kuring da janten wakilna ya wayah nawe tadi pebujuh sakitu pengintennya anu 3 poin musim kuring parantos diwaler ya ulah panjang ting saur sisiniran tema naik sado ka pasir jengkol jalana ajug-ajugan anu pidato tunggal pengkol ieu beuteung kupurubukan gitu margi naon usum hujan angkat di karang paritan kobra subuh pada subuh mudah-mudahan mulih nama tiasa kobra duhur pada dahar margi usum hujan panginten disim kuring sakitu hatur moal panjang lebar tadi kita nginten hapunten anu kasuhun boh pilih tema aya kata-kata sim kuring nu kurang merenah kana mana hapunten boh pilih tema aya cariosan sim kuring anu pondok nyaguh panjang juga hapunten anu pondok atuh sing jadi orok anu panjang sing jadi budak billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jazakallahu khairan katsira mudah-mudahan ieu jimat panginten dikondisikeun dipapaikeun disimpan. Ustadz Karyono ya. Alhamdulillah saja kalau kehadiran mudah-mudahan jimat anggota ke anak anu baik cara menerima tangga sinjang jimat anggo lalu alhamdulillah hatur nuhun ka Bapak atau nanti ka Ibu pada ayu anu parantos ngabantos mohon dipikeun percakapan. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah maka kami parantos disimpan. Nek, ieu teh anu nikah teh cucu nek. Iya. Cucu anu kasabaraha ieu teh nikah? Pertama dari undang gitu. Masya Allah. Doanya nek, doanya untuk pengantin semoga apa nek? Iya, sebenarnya sempat cucu ya. Ya. Ya Tuhan ini Bapak Ya. semoga kepada ayu pada Jodoh mereka sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekarang walau matun nikah rahimahullah. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillah. Ananda Rivaldi Iraha, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya dengan Mas Khadijah Auda Dula dengan mas kawin berupa emas 12 gram ditambah alat surat bayar tunai. Saya terima. Jadi tunai langsung saya terima. Dia tanya jalannya. Akhirnya dia nggak pakai ibu aja lah. Ini nya langsung jawab. Ananda Rivaldi Nugraha, saya nikahkan dan kawinkan kau dengan anak kandung saya yang bernama Khadijah Auda Dula dengan mas kawin berupa emas 12 gram ditambah alat surat bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Khadijah Audiatul Ula binti Bapak Undang Dedi dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Sah? Alhamdulillah.